Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Wasunnatu sareng ari sunat ayu adzana kudu di adzana eta orok ayu adzana kudu di adzana hina wiladati dina saatna dijurukeun fi udhunil mauludi dina ceulina orok anu dijurukeun al-yumna ceuli anu belah katuhuna watu koma jeung kudu dikomatan asnaun as-salatu komat sholat fi udhunihi dina ceulina orok al-yusra anu belah kenca wa ayyuhan nikahu jeung kudu ngalakukeun tahnik wa ayyuhan nikahu jeung kudu ngalakukeun tahnik tahnik teh nyaeta ngahuapan ieu nanti sumut orok dihuapan anu ieu dadahareun anu dihuapkeunna teh sina keuna kana lalangit eta orok jeung sina kateleg kana lak-lakan kana genggerongan begitu ngaranna tahnik ngaranna teh hina izin dina kaayaan kitu saha syahsun hiji jelema min ahlil khairi di golongan ahli kahadean bisain kalawan hiji perkara hulwin anu amis-amis katamrin seperti korma wa ayah liko jeung kudu ngerok kudu ngaguntingan eta jalma anu bageur teh roksahu kana sirahna eta orok walau unsa sanajan awewe orokna wa yatasaddaku wa yutasaddaku jeung kudu dipangsidekahankeun eta orok diwazni syariha rawat satimbangan bubuk eta orok zahaban kumas au fiddatan atawa perak wa yusamma jeung kudu diberengaran eta budak orok bismil kalawan aran minal asma'i dina pirang-pirang aran al hasanati anu aralus wal abdulu jeung ari leuwih utama ayakuna nyaeta kudu aya naon al halku ngerok eta buku wa tasadduqu jeung sedekahna wa tasmiyatu jeung merengarana yaum masabi
dina poenan katujuhna wa afdalul asma'i jeung ari pangutama-utama ngaran orang Muhammadun nyaeta ku ngaran Muhammad wa Ahmadu jeung ngaran Ahmad fa Abdullahi geus itu tuluy ngaran teh Abdullah fa Abdurrahmani geus itu tere ngaran Abdurrahman ya wa tasmiyatu jeung ari mere ngaran di malikil muluki kalawan ngaran raja di raja ya wa qadil qudati yang diberi ngaran penghulu ning penghulu wa abdun nabiyyi yang diberi ngaran abdun nabi haramun eta haram tuluy ayeuna wa fil asma'i jeung lamun dibere ngaran kalawan pirang-pirang ngaran al-qabihati anu garore kasyihabin seperti syihab wa murrata yang seperti murrah makruhatun eta makruh kitabul yamin ya alhamdulillah ya teh masih nerangkeun ke urusan anu aya putra patali jeung akikah kemari geus diterangkeun hukumna kurban jeung hukumna naon akikah oge kemari geus diterangkeun perbedaan-perbedaanana antara kurban jeung akikah apakah soal waktu atau perbedaan teknis masak jeung perbedaan teknis nabagikeun kitu kan geus diterangkeun ayeuna mah mangrupakeun ieu teh pelengkap khususna ieu keur ibu-ibu ya khususna bapak-bapak nu tanggung jawabna ibu-ibu anu ngalaksanakeun nana ibu-ibu di mana urang ya ibu-ibu kudu leuwih tarapti ibu-ibu leuwih taliti ibu-ibu mah jeung ibu-ibu mah ya kudu rekep waspada kudu masih singlah naon sababna sabab ibu-ibu hiji di mana-mana eukeureuneun kedua ibu-ibu di mana eukeur kotoran ya ibu-ibu mah sangat sensitif babarian kumaha babarian teh babarian coba sakolot mah disebutna teh leumpeur ieu jadi setan jurig jarian teh anu mana umumna sasaran teh adalah ka ibu-ibu. Ibu-ibu di mana ayeuna nu leumpeuh yuni pikiranana loba ngalamun. Ya, pikiranana ayeuna loba teu paralugu. Komo ibu-ibu eukeun keur ngandung, komo eukeun kotoran babari teh. Asupna jurig jarian teh tina 1001 macam setan teh tina 1001 macam jin teh ya aya jin anu jaluna ya nu paling galak ngaranna Ifrit sakumaha geus diterangkeun teh lamun sebikangna ngaranna Ummu Sibyan diterangkeun dina keterangan Ummu Sibyan teh nyaeta lamun seuk diganti basa nya ku bahasa nu geus populer masuk disebutkeun kuntil anak teh Ummu Sibyan ta ari Ummu Sibyan mah kuntilanak teh
eta teh sasaranna teh ka kaum ibu ya, di mana keur di mana keur kotoran resepna teh karena getih kotoran mata ibu-ibu di mana boga budak awewe ejaan mun jeung ieu sopek urut getih kotoran ya mata junjunan urang ngajarkeun teu meunang dialungkeun sembarangan naon sababna eta teh aya setrum tereh teh nyetrumna teh da setrumna jurig jarian kuntilanak teh sasaranana melalui getih-getih kotoran tangke teh langsung kan boga getih eta teh kena cep gitu dapan ari jurig mah setan mah cara setrum jadi di mana aya hubungan anu nyangkut jeung setrum murunyut gitu kan itu kan bogana murunyut teh kan boga darah mata kalau sunat teh kumaha diruang eta teh ulah dipicen dengan begitu saja ya tuluy getih-getih nipas getih-getih ngajuru kudu tarapi kadinya tuh dah sasaranana yang ibu-ibu kudu boga sisinglah da di mana keur naon keur ngandung keur sabab da ari awewe mah tuh dah ya di mana-mana ngajuru kan sebutna ke ngajuru mah adalah sajuruna namaot nyarina disebutkeun eta teh naon ngajuru. Jadi begitu saat-saat ibu-ibu derek ngalahirkeun ibu-ibu mah didinya sabil hiji di antara dua lamun aing teu hirup aing naon kitu eta ibu-ibu mah dina saat-saat kritis seperti itu maka ibu-ibu kudu boga cecekelan minimal cecekelan minimal dianjurkeun insyaallah mudah-mudahan urang susun nyaeta atau pager-pager anu khusus pager ieu teh gegedena keur ibu-ibu lamun doa naon anu dianjurkeun ku junjunan lamun jampe naon lamun ayat naon ya insyaallah ke kumaha ditertibkeun dikhususkeun salah satuna ibu-ibu di mana eukeurna teh seueurkeun ngamalkeun ayat nyaeta ayat inna rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin tsumma stawa 'alal 'arsy yughshil lailan nahara yatlubuhu hafifa wasyamsa wal qamar wan nujuma musakharati bi amri ala lahul khalq yang selanjutnya ibu-ibu apa tuh ibu-ibu geus apa bapak-bapak komo so ya minimal ayat kursi kulhu falak binas insyaallah so apalkeun ya ibu-ibu mah terutama di saat-saat ngararakan teh geus bulunya penyit geus sagala loba nu karasa geus diri bobokok geus eta-eta ngararakan ngarananya ulah kawas hayam teu keur kumahkan ulah kawas anjing tutup buntut teu puguh naon teu puguh rampak teu puguh rasa ka mana we ngayap lain kitu muntah kalau kawasan sing wakal sing tabah pokoknya baca doa-doa tepatkeun dina saat-saat eta nyaeta riskanlah datang naon teh dina saat eta ya malah naudzubillah min dzalik urang nyaksian ya teu saeutik awewe anu dina saat naon dina saat ngajuru anu tutuluyan kumaha tutuluyan teh maca praktek itu teh anu ieu teh saja banyak eta teh alusna goreng nama kan naudzubillah min dzalik
eta teh juring jarian teh cing rekem dina palawangan ngahalangan orok supaya ulah naon ulah keluar muka gitu. Anu akhirna mah beli wae karahmatullah mau teh hidupna nya ari soal umur mah teges ada mah beunang dihalang mesti kumaha gitu kan ngaranna ge urang mah ikhtiar alias cukang lantaran. So ibu-ibu nu kudu kacida ibu-ibu dina saat kritis eta dikhawatirkeun kete lain ukur kana fisik unggul setan teh ngaruksakna teh tapi nu dikhawatirkeun ngaruksakna teh ngalaan naon ngalaan iman mana keur kaayaan kanyeri musibah jika kitu mana naudzubillah min dzalik iman mah dilaan atuh meureun mati konyol lain mati syahid dan urang mah teu nyaho atuh dah anu kudu nyaksian di kajauhan pokokna menyaksian di kajauhan ibu-ibu maot sababna ngajuru urang Islam syahid geus kitu teu keur di kajauhan keur dirina sorangan ibu-ibu aja manehna nu nyaho ya matak dirinya perlu naon sisimulan so ya naon sababna sabab apa setan teh di jero teh dina ieu teh dina jajantung urang teh ya geus nyirian kontrakan geus ngadepean barang Kanjeng Nabi Adam alaihi salam diciptakeun ku Gusti Allah taala binatang teh mangrupakeun patung teh disimpen dina lawang sawarga kurang lebih 2000 tahun. Geus kitu tuluy si iblis datang kok teh canaya nyawaan dina lawang sawarga bentuk jelema ya patung badawang ketor-ketor ku iblis teh disadap kelentruk berarti kosong di jero oh iya Adam teh geuningan gitu maka tidinya iblis langsung kulantaran diketor-ketor teh kosong plus ka jero ai di jero teh ulung pertek geuningan itu jantung ieu lapisan itu lapisan ieu lapisan geus kitu tuluy we nyeun kontrakan nyirian tah didinya tah begitu Kanjeng Nabi Adam alaihi salam geus dilebetan arwah tuluy jadi jelema anu seperti ayeuna ka dieu nakeun ya jadi bentuk jelema teh adalah kabeh dirinya geus aya kontrakan saha kontrakan setan cuma setan can asup ka jero naon sabarana can waktuna iraha waktuna begitu borosot orok alias urang keluar tina palawangan indung urang pas saat keluar dirinya setan terus asup kana naon kana kontrakan keur dina jero betul mantu bacan waktu apa bisa kan begitu ayeuna borosot nah dirinya setan naon hapus maka kulantaran ayeuna setan begitu orok keluar setan asup umumna orok adalah osok ngajeri umumna orok teh itu salah satunya penyebabnya adalah penyebab dicabak dan diasuban sahaja setan salah satunya kita mau nyawa di mana kawas nugena teu keterangan bukti junjunan ngadau ya dalam nyawa diwati di meja dina keterangan junjunan Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tak kusabab kitu junjunan sok we nyimpen salah satu bentuk panyinglar ya tadi dia wasunat tuh sok we sunat ayu ardana begitu barasa teh ngong adana ceuli katuhuna komatan ceuli kencana nya ceuk bahasa fikih mah sunat disebut teh adan ieu mah lain adan salat tapi adan naon adan ngadanan saha ngadanan ieu setan anu rek asup ka mana teh
karena jero teh buru-buru dia ada nanti singlar. Salah satunya alat penyinglar setan teh nyata naon? Ada nyata komat. Komata adzan disyariatkeun dina agama, adzan teh lain pasunatan sholat rukun. Ya, sakumaha nu geus diterangkeun. Memang adzan teh pasunatan sholat. Artina da pasunatan sholat teh di mana urang rek sholat teh nyaeta sunat naon heula? Adzan heula. Sanajan ayeuna geus leuwih tina waktu awal. Ya, jam 1 urang ayeuna rek sholat lohor sorangan ada urang. Sebelum adzan pasunatan naon? Pasunatan sholat. Oke, tuh adzan teh ngabejaan. Nomor kedua, ngabejaan asupna waktu naon? Waktu sholat. Lamun eta mah adzanan dina awal waktu. Dina awal waktu ngabejaan waktu naon? Sholat. Oke, fungsina pangna dina waktu sholat jadi pasunatan sholat nyaeta panjelema di mana erek sholat teh erek ibadah ka Gusti Allah teh tina memetena oge geus dikumaha ku setan teh keur bageut di jero boga naon atuh dah boga kontrakan katawa ti luar di kumaha deui tah dikorowon ya loba pisan naonana erewokel teh rek salat rek ngaji rek naon loba pisan erewokel teh tah nu mata di mana rek salat teh sisinglar heula sunat teh naon ada Allahu Akbar saeutik jeung gedena teu nyingkakeun naon teu nyingkakeun setan teh ya. Oke, di mana ayeuna kagunaan adzan teh lain bae ngabejaan waktu lain bae pasunatan memeh salat ya. Karena adzan kegunaanana adalah nyinglarkeun naon? Nyinglarkeun setan borosotna jeung orok. Jadinya kan asup naon teh setan adana. Allahu Akbar. Tuluy di mana-mana jelema erek ini nyambaan. Da ka mana bae nyamba jauh ya komo ka Mekah hek ditukangkeunna teh sunat di kumaha. Dan Allahu Akbar. Naon sababna? Sabab teu mustahil jelema di lembur masih dijaga ayeuna tina panggoda setan. Tapi jelema dina indit-inditan penyembaan komalamun sorangan. Siapa tahu anu nganyahoankeun mah nu nganyahoankeun ya. Siapa tahu ajengan di lembur bek lalajo nonton bioskop daerah ya. Tapi di mana ayeuna leos nyambaan urun mungkin begitu kan. Nah, tak ada teh hek dinaon di adanan di mana rek nyambang. Tuluy salah satu deui di adanan sunat di adanan teh di mana jelema ayeuna pingsan. Ya, kalenger ya, dikasurupan ya. Heulaanan sok adanan ceuli ka tubuhna hindari. Ya Allahu Akbar. Komandan ceuli kencan. Dan naon sababna kadang-kadang jelema keur dicecekal ku deui, keur dicecekal lembutan ku setan ieu. Da di adanan. Ada di kumaha, ada di lesorkeun. Ya. Oke, di mana aya angin gede. Di mana aya seuneup gede. Ya, kauruan. Di mana angin gede, hujan gede, ya. Jadinya naon? Sunat naon? Ada. Allahu Akbar. Lain ngagantungkeun ayakan. Gantungkeun ayakan. Dah. Soal ngagantungkeun ayakan akan teu nyaho. Ayeuna cak pernah nanyakeun kumaha hukumna teu nyaho disebutkeun muka mitos jeung lain mitos can nyaho eta. Da bid'ah jeung teu wallahu a'lam. Penting ayeuna di mana aya angin gede naon?
Angin. Nah, sebabnya angin gede adalah itu nyata sok ditumpangan usaha setan. Juling jarian, ya, di mana pinah teh, mangrupa kenal, mangrupa angin penting beliau kan, ya, kami, kebun awi, dapuran gongok, kami, nah, seneng gede kehuruan. Beda. Ini seni biasa mah ya karena dipakai alat di dekatan ku setan. Nah, begitu seni gede lah dirinya setan. Juling jarian dirinya ngilu naon. Dirinya ngilu main dirinya. Mata sunat naon. Ada tempo sakaratul maut ya. Menurang ayeuna nyaksian seseorang sakaratul maut. Dan sabab menjelma keur sakaratul maut justru dina saat eta keur dironom na kusaha. Erek naon erek ngalaan iman. Atuh da saat terakhir atuh da finish didinya. Kemenangan setan teh didinya. Ya, dina saat sakaratul maut lamun geus ayeuna urang eleh. Nauzubillahi min dironom ku setan. Ya. Ketika dina hiji riwayat seorang waliullah ya direngah nyaeta Syekh Muhyiddin Ibnu Arabi radhiyallahu taala anhu ayeuna nuju salat ai tengah-tengah nuju salat nuju sujud sampeanana itu beda teu sejen kan ulah usik 3 kali hari lain dina tempo sujud anjeunna katingali ku makmum ku santri-santrina ku murid-muridna sampeana ditejeh-tejehkeun keur sujud ya beres assalam salat ditaros ku para muridna ku makmumna gambaran menuju sujud sampean dijejeg-jejegkeun kami teh nyaeta ngajejekan setan anu keur ngaronom seorang waliullah jenenganana anu keur sakaratul maut ayeuna keur dironom setan. Bedilaan di mana di saat sakaratul maut maka ku kami setan di kumaha diikat. Gitu. Jadi teh saat sakaratul maut malah sampai ke azab teh di mana-mana ayeuna urang Islam jelema maut sampai ke kuburan. Naon sabab ayeuna setan mah can katingali sretna urang jelema ayeuna apakah digebruskeun kana neraka apakah disiksa ku malaikat can anggeus mah ngagoda can anggeus ngagoda kitu dina keterangan kan urang di mana koreja tudang teh alam kubur ke sabada urang dikubur maka aya pemeriksaan malaikat munkar nakir teh begitu koreja tudang ieu setan geus campegong dina tunjangeun dina keterangan begitu malaikat munkar nakir mariksa man rabbuka saha pangeran anjeun ceuk setan tina tunjangeun bari noelan kana suku basana ge kula adwi ya tong dijawab duka we kitu duka tong dijawab jelema keur mujeunna ayeuna soah tuluy alam anu kakara perpindahan ieu jika hirup di alam dunia ruang ringkit ayeuna geus pindah alam ya anu hanya segede netra kayaan soal ya pakai sakarat anu kajida bisa ya ngeri na ya tuluy datang ayeuna nu malaikat munkar nakir bari mawa bada bari jeung ayeuna socana unggul cenah leuwih baratna kan leuwih barat ayeuna suruh socana sasauranana cenah kaluar tina bahamna teh naon seuneu tuluy nyanak teteken alit teteken malaikat munkar nakir teteken alit bari dipuih-puih kan terbuka saja polisi sebenarnya polisi tidak ada mau itu politik anu dina ieu teh anu dina naon anu dina cakek teh ge dipuih cuman eta itu leutik na malaikat munkar nakir lamun ditunda dina gunung numpang gedena di alam dunya ngalih gitu eta gitu
man rabbuka saha pangeran anjeun keur kaayaan soak jeung setan tina tunya duka. Lamun anjeun bisa nuluykeun ngajawabna, kumaha lamun anjeun ayeuna teu bisa nuluykeun, dia bisa tuluyan ari bukan duka mah putus ka urang teh. Soak mangka sebut jawab duka jeret setan teh lah gitu. Maka dianjurkan dina saat-saatna ya dulur urang tawa urang maot teh kudu aya anu naon, kudu aya sok sadaja dina kitab moal manggih kateranganna sawarehna pasunatan ngubur mayit teh kudu ada moal manggih ya. Tapi kenyataan atuh da ari adat teh kagunaanna teh nyaeta keur musir naon teh, keur musir setan. Allahu akbar, Allahu akbar. Maka dina keterangan di mana-mana ayeuna aya setan ngadeuketan rek ngagoda moal aya nu adan. Maka setan lumpat sakalumpat teh. Sieunna jeung soatna kunaon? Ku adan teh maka lumpat bari naon bari nyocokan jeli naon maksudna supaya ulah kadenge kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah aya ulah kadenge eta malah dina keterangan bari ngadudut hitu naon maksudna nyaeta supaya ulah kadenge cara bangsa teh meureunnya maling motor kumaha bangsa maling motor tuluy dihoyahkeun maka langsung motor digas masih kumaha bari kabur kan gitu karena naon karena tekadenge anu naon anu gogoroan kebae nu urang bangsa dikumaha teh lah kita tah sia gitu cenah maka dianjurkeun naon dianjurkeun ada jeung sajabana termasuk ngadanan orok jadi katuh ya ieu adan ieu teu kudu tunggu kapana dek bapana hek dek nu sejen hek dek sahawae paraji pun laki dek awe intina balap pageula-heula jeung asupna saha jeung asupna setan buru-buru heula keur adan ya ceuli katuhu koma dina ceuli kencang ulah aya bahasa kagaran ke dijurukeun geus diajak naon diajak sholat can usum kitunya pabari eta mah da buku jawaban anu pertanyaan lagi pertanyaan anu teu paralugu jawaban lagi teu paralugu deui we eta ku katerangan gitu. Kumaha jawabanna kieu heuh sia cacak-cacak di barang merosot di adanan diajak sholat sia ayeuna geus jembrong cara sia geuning haream we kana salah teh kumaha lamun teu pernah dinaonan tak kitu we kata teman buku pertanyaan terbalik jawaban lagi kudu jawaban naon nu maot segala mah keujug di adanan tuh geus puhing bid'ah wajib segala rupana gitu tuh lihat kulantaran armu ngadenge adan maka akhirnya nama di mana aya ngubur mayit teh di adanan teh dulu ya barali dina katerangan heueuh nyata pangna di adanan teh musir setan teh di mana-mana ngadenge adan teh lupa teh tak kaina mah kaciri di mana jalma ayeuna ngadenge sora adan lupa jeung barari teh teh setan teh kitu hari jawaban pada terbalik cuma gitu ya ieu mah berbicara ilmiah mah ilmiah dan hari ilmiah mah karena ngaji dan ngaji mah beda jeung gelut dan hari anu tadi mah gelut dulu mah itu kudu ngagunakeun jurus henteu nu penting gelut mah menang ulah eleh kumaha we carana meskipun eueuh jurusna nu penting tah menang dan kesempatan aya ieu mah kudu digegek aya jurus gegek wah dina kamu jurus nu penting mana lamun dek berbicara geluh lamun dek berbicara ngaji sing bener ngaji disebut tidak harti buku dalilna buku keterangan dia disebutkan kan
wasunnatu ayu adana hina wiladati fi udhunil maulid. Kan oke, di mana geus diadanan, geus dikomatan, ya orang teh dianjurkeun dina aturan agama urang. Aturan agama Islam. Ya, naon anu didalukeun ku Gusti Allah, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kaffah. Ya ayyuhalladzina amanu, he ingetkeun jalma anu ararima. Udkhulu kudu ararasuk arajeun kabeh fisilmi dina agama Islam teh kafatan menyeluruh. Artina agama Islam teh lain salat unggul. Salatna kudu salat Islam. Puasana oge kudu puasana Islam. Sedekahna ge kudu sedekahna Islam. Hajian lagi kudu hajian Islam. Pakaian lagi kudu pakaian Islam. Ngomong lagi kudu ngomong Islam. Ya termasuk nyaeta dina nalika toh dijurukeun teh sok make Islam. Diadanan di komatan, geus diadanan di komatan nyaeta sunat wa ayyuhan nikahu ditahnik. Naon tahnik teh nyaeta ngawawelan sumut Arab nu kakarak basa. Tah eta teh wawelan. Kunaon diwawelan dihuapan teh nyaeta kudu sesuatu nu amis-amis anu lembut bisa sesuai dengan Arab. Apakah korma? Silakan korban sok bilangan isi aya kulumun sesuai dengan orang atuh anan kulumun tuluy dilemeskeun eta korban teh eta leuwih alus ya. Malah alusna mah ngalemeskeun teh kudu dibeubeul digayem sok sanajan beunang kurang meunang leuwih alus dikumaha digayem saliwatan atuh kumaha lamun ceuk ayeuna ieu anu ngagayem teh sumutna teh aya racun aya bakteri jeung sagala rupa gitu kan eta atuh da aya racun jeung bakteri mah euy memepeh ka oroke paeh anu boga racunan ke maneh gitu tuh ya beuweul halusna. Cuman ingat saha anu ngabeulna jeung saha anu eta ngahuapanana eta orang teh ya nu leuwih alus jelema nu saleh kitu. Saha asong-asongkeun ka para jenengan, ka para kiai di mana boga orang teh. Sok sina dicabakan, sok ayeuna sina didoakan, sok ayeuna nyuhunkeun dipantah nik pandang ke jalan nah gitu ya sok siap diburu dan geus diburu tuluy dikumaha diwokeun ya naon sababna pangna sina dicabak pangna ayeuna dimusab komo weh dituna didoaan make jeung diburu di situ nyaho dirada paleungeun teh pengaruh damparna dina ramon teh aya pengaruh. Lamun jelema nu bager pengaruhna teh bakal nampel ka bageulanana kana dicubak sabak. Lamun jelema teu bager ieu pengaruh teu bageurna adalah nambah keringat. Ya, aya hiji raja. Eta raja teh tuluy nepangan ka seorang waliullah namun ka Kangjeng Sultan Aulia radhiyallahu taala anhu namun antosan tiisa ketika subuh jeung tamu-tamu para pejabat-pejabat nemek beres salat Isra nemek Kangjeng Sultan Aulia mayunan tamu namun raja teras di hormat teras disuguhan tutuangan nya dina tutuangan teh aya bubuahan di antara bubuahan dalima ya geus kitu lajeng disangka-sangkakeun. Kalau misalnya saya sebagai hiji begitu buka dalima, aduh, dalima pakai nyembuhan raja tuh, lain dalima nugote tentu super lagi makan buka dalima, ya pusararian
di dalahal eta dalima halus super ngan begitu ayeuna disangkakeun ka Kangjeng Raja eta Kangjeng Raja nyarak dalima geus kitu dipesek ku anjeun dibuka pinu ku hileung buruk di jero geus kitu nah ieu teh bet kieu teh sugan dari manusia deui terus dari aya sababaraha hiji diasongkeun teh cabang ka kabeh dari manusia super teh naon ieu buruk ya geus kitu tobat eta raja teh dipayeukeun Kangjeng Sultan Aulia naon margina dawuhan Kangjeng Sultan Aulia pengaruh kadzaliman seseorang di mana dipakai cabang-cabang karena dadahan jeung segala itu mengakibatkan seperti itu. Artinya ya leungeun teh bager jeung teu bager teh mempengaruhi gitu. Ya. Hari para aulia mah para ulama nu balalageur dasar leleh ieu teh berpengaruh. Cubak cibingna ieu teh. Mata ulah dipakai cubak cibing. Ya. Ulah dicabak-cabak ke dia orang komun bersih maka jalma nu paling teu balalageur. Dikhawatirkeun kan? Dikhawatirkeun seperti tadi. Tak dianjurkeun cabak-cabakkeun, asong-asongkeun, usap-usapkeun ka jalma nu naon? Anu balalageur. Nu disebut balalageur teh lain anu ngadingklik sorebana euy. Lain anu ngagapuy jubahna. Dia anu rada non teh jamotna anu rada komplok jamotna can karuhan can karuhan nu soleh nu bager nya nu bager teh nyaeta jelema nu pigin kana parentah Allah kewajiban patuh jeung Allah jeung kewajiban patuh patali jeung sasama jelema soleh jelema bager itu berpengaruh matang sok sinana didayeun ku anjeunna sok sida dihuapan eta teh sunnah nabi eta teh ibadah teh kitu jadi ibadah teh lain naon unggul lain salat unggul termasuk naon eta teh termasuk ibadah ya oke di mana-mana ayeuna geus 7 poe geus kamari urusan akikah hek ngaranan heula budak teh sekaligus tama ngaranan akikahan tuh guntingan rambutna ya bukna eta budak teh naon sama kemarin geus diterangkeun innal gula eta teh murtahanun di aqiqati budak teh masih ditangguhkeun orok teh masih digantungkeun digadekeun diborohkeun kana akikahna kuartina diborohkeun teh lamun budak ieu diekahan alias berarti cara urang boga sawah cara urang boga mobil digadekeun ka batur tuluy ku urang ayeuna ditebus kakaran bisa ka pemilik deui usaha ku urang di mana teh ditebus deui bisa ka pemilik urang nya ngamang tah budak teh kitu orok teh jadi kulantaran status teh digadekeun ya berarti ngamang disebutkeun ayeuna ieu teh budak urang tegas da geuningan bukti nama ngamang di batur disebutkeun budak batur da budak saha tuh da budak urang tah kitu maka eta teh diperlukeun naon penebusan kunaon nebusna bi aqiqatihi kumencit naon teh eka teh tebus eta di mana dipamencitkeun eka baru ayeuna budak urang mobil anu digadekeun teh bisa naon deui kembali deui ka urang artina engke dina poe kiamat antara indung bapa jeung anak asal sagelombang iman sagelombang Islam ya anak teu mustahil ke bisa ngabelaan indung bapa catatan ya bisa teh wonang dibere teh wonang anak ngabelaan indung bapa mun ku indung bapana bareto ditebus heula alias dipangakekahkeun heula di mana dipangakekahkeun mungkin da karena geus ditebus aku indung bapana ya ke dina poe kiamat anak diberi wewenang
mun inung bapana aya dina kasangsaraan anak bisa naon bisa ngabelaan kan lamun tegungsi di akekahan meureun cek kasar nama kieu buat bareto ge aing orok waktu dijurukeun ku bapak kuring bari bogaeun duitna mah bapak kuring teh ya dari motor mah meuli malah mobil mah meuli teh ari ngekahan kuring teu wasa ieu maka kuring ge ayeuna ya mah hayang teu kitu kembali naudzubillahi min dzalik maka teteh dikumaha ditaklukkeun nyata ku ngadagoan di pangmencitkeun naon akekah bere ngaran ku ngaran anu diterangkeun ngaran anu alus teh ya ngaran jelema anu naon nu soleh sararea ya ujung-ujung inung bapana solehnya inung bapana salah oge tetep harayang boga anak mah hayang boga anak salah hayang boga anak soleh sararea ya komo inung bapana naon soleh meskipun salah oge anak mah tetep hayang anak soleh moal aya seorang preman ya seorang jeger tuluy beupeujeuh wasiat ka anakna ujang anu kasep ya di mana bapak penting getok paeh beurang beuting tuluykeun hanca bapak di terminal dan aya paling mergeus ujang anu kasep nyai anu geulis anak bapak sambat saha sambat bapak buratan bebeurieun bapak aya ambur maneh mah kan kitu teu komo inung bapana naon inung bapana soleh sanget ngaharapkeun anak soleh cuman dina waktu ayeuna ari hayang boga anak soleh ari mere ngaran anak ieu zaman ayeuna ka mana neangan pingaraneun anak urang dina waktu ayeuna bareto mah nanyakeun teh ka para ajinan ka para ulama bareto mah abdi gaduhun anak hayang jeuteung anak anu soleh nyuhunkeun pijenengan kan gitu gitu itu nyaho mah gitu ya ari ayeuna ka mana ya ayeuna mah kana YouTube kana internet ya ngaran anu teu pararubuh teh ngaran teh ya Masya Allah paling halus ayeuna mah kana TV atau kana majalah jadi mana we artis-artis anu eukeun beujeuhna naon ya gitu Syahrini aya boga anak awewe teh Syahrini padahal lalemutan teh manehna teh lalemutan teh menyadari da teh teh aya boga anak teh jadi artis teh kan begitu kan subhanallah teh malah teh saeutik anu ngaranna teh ngaran anu non muslim urang Islam anu ngaranna ngaran non muslim mere ngaran teh subhanallah ngaran teh Hengki mah manehna rasaan teh Hengki teh asa naon asa halus teh da bareto mangageuroan Hengki mah euy lain arti ganggoran jelema Hengki ya sararea tuh aya budak awewe dibere ngaranna teh Angel eta ka mana di patrol aya budak awewe budak ngaji teh ngaranna teh Angel ya ayo bek ninggal panjang umur kata geus nini teh cing eta kumaha nyebutna ini subhanallah cing make pikiran budak pada teu nyaho dihitung tahu budak da ieu mah adalah tanggung jawab sahana kalau ieu keteranganna wa ayu sama dari ngaran anu halus ya junjungan ada ukeun
Ya, hasinu asma'akum sing aralus nyen ngaran. Fa innakum karena sanya arajan kabeh satu auna ya yaumal kiamati bi asma'ikum. Rek dipanggil dina poe kiamat teh kalawan ngaguna ngaran arajan kabeh. Begitu dina poe kiamat kekaayaan pake wuh tuluy dipanggil angel. Heki subhanallah. Oh, subhanallah kumaha bijadieunana. Ya urang Islam teh beunang disebutkeun ayeuna teh ku kabodohan ah. Inti nama jeung pengaruh naon dieu teh pengaruh dari luar nya. Ayeuna teh urang teh geus loba umat Islam teh nu kahilangan jati diri. Kumaha kahilangan jati diri teh geus gengsi ngagunakeun ciri-ciri Islam. Mun ngaran Islami gengsi, mun pakaian Islami gengsi, mun seni budaya Islami gengsi. Gengsi. Begitu rek dibere ngaran jelema nusara lain ngaran Islami, ngaran para nabi surga nih. Tuluy jenengan para wali, para ulama, para solihin dek awewe dek lalaki euy. Siti Aisyah mah, tuluy ayeuna Siti Fatimah mah, tuluy ayeuna kan Ibrahim, Musa, Zakaria, Yahya, Abdurrahman, Abdurrahman masih keneh pabalatak. Jenengan jalma nu kumaha anu saroleh. Tapi begitu ayeuna boga budak sok dek dibere ngaran-ngaran nu eta tinggalin jamna tuh. Tinggalin zaman gengsi dek dibere ieu budak ngaran teh ngaran naon? Ngaran Abdurrahman, Abdurrahim. Allahu Akbar. Jadi ka gengsi. Di situ apa? Anu gengsi nggunakeun atribut ngaran sorangan teh eta teh ngaranna jalma nu kahilangan naon? Geus eueuh jati diri Islam. Geus dipikeun ka sareakan minang nepi ka ieu daftar barudak sakola, tuluy barudak santri lain hiji awewe anu ngaranna Kristiani. Amat Kristiani teh Kristen teh. Teu sadar. Teu sadar teh nyaho matinya. Hek nanyakeun dek bare ngaran budak. Geus aya ge Siti Maryam, dari Maryam mah bauna bau Islam. Kumaha tuh Maria? Teu saurang santri nu ngaranna Magdalena. Magdalena teh agama Kristen. Allahu Akbar. Ya, ieu pan alus-alus ngaran mun lalaki Muhammad atawa Ahmad. Tuluy ngadi Abdullah, Abdurrahman, Abdurrahim. Nabi kan dijamin dina katahanan di mana urat Islam tuluy mere ngaran ka anakna dibere ngaran Muhammad atawa Ahmad. Tuluy nepi ka dewasa anakna menyadari moal diganti deui ya ngaran sabab Ahmad Muhammad ngaran Nabi kuring ya engke dina poe kiamat bakal digerok dina kekaayaan pakewor di dina aya pengumuman siapa yang bernama Ahmad, siapa yang bernama Muhammad dipersilakan berdiri semua. Sing cari lu sah tuluy abdi berkumpul geus kumpul. Betul kamu sekalian Anda namanya itu Muhammad, namanya Ahmad, laras ya. Siapa yang memberi ngaran? Ya gitu bapak baheula. Pernah digantinya? Nah, sebabnya itu adalah nama yang baik, nama yang cocok, nama Nabi ya, nama Nabi kuring ya. Betul. Ada apa? Itu ayat naon dikersen. Sekarang berbahagialah kepada kamu sekalian masuk surga. Coba pikir. Karena naon? Karena ngaran unggul. Padahal teu bira. Karena ngaran unggul bisa jadi sabab asup ke mana? Ku ngaran unggul bisa jadi sabab asup surga. Nah, saku belet-belet
nah sekutai ka hulu-hulu pupalieun sia salat pupalieun ayeuna sia puasa pupalieun ayeuna sia ibadah nu sejen atuh tina-tina naon tina ngaran ke Islam mah ieu eta teh jadi kebahagiaan naon sababna Allah nu non Islam nu hayangeun make ngaran Muhammad sok dengekeun aya babah ngaranna Muhammad aya urang Kristen anu ngaranna Abdurrahman nya moal atuh mun awewe aya urang Kristen anu ngaranna Siti Fatimah nya moal atuh batur mah pararengkuh dina agamana liang jin liang hong kan ada teh itu perlu usil ngaran manehana ya kan manehana yakin istiqomah dina naonana dina agama pun naon ari urang Islam ari urang bet aya acara culung ari ngaran ari agama Islam ari ngaku nampi teh kajungjunan ari dek merek ngaran Muhammad jeung ngaran Ahmad jeung merek ngaran Siti Aisyah Siti Fatimah asa kuper tinggal zaman gitu kan gitu ya urang teh berarti geus kahilangan naon jadi bere ngaran teh anu alus hasinu asma akum sing alus jadi bere ngaran alus mun ngaran teh kabeneran bote sunat diganti sunat ya diganti kayak di mana ayeuna ya da geus kumaha teh nya dina KTP dina KK dina ngaran teh eta babari sabenerna mah teh mah tinggal ganti we nyeun pernyataan kan ka desa ka kecamatan gitu ka kabupaten jadi abdi ngaran kumaha ayeuna diganti kalawan ngaran nuluis itu teh salah satu ibadah teh kitu teh ibadah lain naon unggul lain salat unggul geus kitu bareng kedeung jeung naon jeung kerok ieu buuk budak ya sok dikerok ya ari asalna makan lalaki sunatna teh digunting lalaki dikerok awewe digunting tapi dina soal pertama mah ya orang Rasul dilahirkeun umur ka 7 poe teh adalah dek awewe dek lalaki alus nama dikerok bersihkeun kabeh buuk anu di mana dina bawa ti jero teh eta buuk bawa ti jero teh disebutna teh adalah buuk akekah ta asalna akekah teh buuk eta da sok bae ieu kumaha kerok sing bersih kabeh ya ta eta teh bareng merek ngaran mencit naon domba jeung naon jeung terok buuk budak malah sawarehna para ulama auliana Allah aya anjuran getih ekah eta domba teh sok we diusapkeun dioleskeun kana sirah orok teh eta karana cokolot mah nurut buat coba saya agama barokah alat barokah kudu digetihan tadi digetihan teh gitu getihan sok we anu ulah diantep syarat teh mah syarat getihan ku getih domba akikah teh geus digetihan teu syarat teh tuluy di kumaha eta teh termasuk naon eta teh ibadah lain mitos salah satu bentuk ibadah teh seperti itu geus kitu tuluy si buuk orok teh kumpulkeun geus dikumpulkeun timbang imah kumas timbangna wa imah kunaon kupera ada ieu geus zaman merdeka da jeung baheula deukeut bawa ka sarea cing beunteun bade ngiring nimbang bade duit 5.000 ge atoh mah sabaraha ieu mungkin 1 gram eta teh 1 gram teh sabaraha mun duit 500.000 artinya geus kitu tah sabun berat bubuk teh ditimbang ku emas atau ku perak mangka ieu emasna jeung perakna nu 500.000 teh kumaha sok gua dipake sedekahkeun kitu
itu adalah naonana sunnah. Nah ya geningan di orang mah hari ngeguntingan teh gitu kugunting gue tuh dikerok 1-2 orang atuh karena simbolis ai simbolis macam orang peresmian geningan presiden pada ngaresmikeun ayeuna batu peletakan batu pertama gedung DPR ngaduk-duk kitu ku presiden kabeh jeung ngaduk-ngadukna simbolis peletakan batu pertama sok aya Ustaz Kiai ajengan cetrek tuluy nama ku bapana anggeuskeun kitu banyak ku ajengan terus jadi tukang cukur bapana sing bersih jadi dikerok halus ya tah ari anu ngebuntinganana kembali ke tadi teh anu ngerok teh nyaeta pilihan jelema teh rada balalageur kitu saantara anu halalageur di mana ieu rada balalageur kawas-kawasna teh nyaho bagerian teh nyaho bau-bauna masih eta ieu tara pati ngomongkeun batu gitu ya sok aya simbol ya sok aya dugan sok aya dina paranti nyukuran tegeringan aya duit di kumaha misalkan duit dicapit-capit Masya Allahnya jasana para wali para ulama karhun bareto dina ngoni dan budayakeun agama tidak sadar masyarakat ari sugan teh eta teh agama anu kenyataan di lapangan mah eta teh budaya kan padahal hakikatna mah naon agama duit eta teh nyaeta duit ladang naon teh dan ditimbang teh ku emas so gitu ya boga kontan di mana tuh boga ada yang musuh nyeri ya ditakah ada menang naon teh menang kirindi di sarua teh eta ge naon kirindi teh sabaraha nonton lancaran sakitu gramon sakitu 100.000 diraha bukan duit kirindi anak budak ngabelaan teh urang termasuk jumlah kerajaan gitu ya tidak keterangan ieu keteranganna ngaguntingan ngerok ayeuna budak hakekahan budak ayeuna tuluy make ejeung kudu marhaba macam berjanji teh ya ta eta marhaba dina nalika naon dina nalika nyukuran ngaguntingan budak eta bid'ah ya hati Nabi Adam untuk pernah dilakukan di zaman kanjeng Nabi. Adapun ayeuna ngaguntingan neraka memang sunnah merengaran anu alus sunnah ngakekahan sunnah ngan maca sholawat majeng marhaba bisa carita lain urusan naon lain urusan nyukuran budak lain maca sholawat maca berjanji marhaba kajungjunan urang dek nyukuran budak rek teh nyukuran budak terus jalan ngan aya soteh ayeuna ya dina waktu nyukuran budak tuluy ayeuna di marhabaan di berjanjian nyaeta eta mah ku ayana rajinna para aulia jeung para ulama-ulama Allah karhun teh gitu sok hatina ieu teh adalah sunnah Nabi nyukuran budak teh sunnah Nabi tuluy ayeuna ngerok sunnah Nabi ngakekahan sunnah Nabi tuluy nyidekahanana sunnah Nabi mere ngaranu alus sunnah Nabi sing ingat takkan boga sunnah ka Nabi maneh sing ingat kita naon buktina teh bacakeun naon teh ajaran sirah artina lalakon junjungan urang kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jadi geus dipadukeun antara agama jeung agama di naon adat ketika jadi adat asal terjadi ukuran budak lamun teu make marhaba bener teu bakal halus teh padahal urusan hubungan antara nyukuran naon sirah budak jeung naon dapat apa-apa maca sholawat kadang jam kapanpun dimanapun
dengan sayangna hanya karena kieu marhaba jeung maca berjanji teh di mana nyukuran budak pukul eta anu salama. Padahal maca marhaba berjanji mah kapan pun di mana pun nyukuran budak teu nyukuran budak. Jangan. Memang kitu kuduna. Cuman salahna urang ieu mah. Salahna urang nah ieu marhaba jeung berjanji lamun naon ngumpul nyukuran budak di mana teu nyukuran budak mah teu we marhaba jeung berjanji oke teu ta eta anu jadi salah maka pantes ceuk nu ngewaeun kana marhaba dina waktu nyukuran naon nyukuran budak teh nyebutna teh cenah ngagonggogan taun baru cenah kitu teu ngagonggogan taun baru pada tos naon tahunan baru anu urut kaluar orong teh tuluy ayeuna di marhabaan untuk teh ngagonggogan taun baru tah karana naon salah urang salahna nya teh gongan marhaba jeung maca berjanji lamun aya naon padahal kan marhaba jeung berjanji terus ari bareto mah bareto ya dan untuk bernya agama teh anu rada akang mah kana agama di mana-mana tas ngajuru ngadaguan nyukuran teh bareto mah nyaeta teu kuna ngabluk apal bluk teh itu siapa bluk teh ngandon eta aya hiji rombongan anu tukang ngalagu maca wawacan teh wawacanna teh aya rupa-rupa teh buku dongeng aya wawacan Ahmad Muhammad aya wawacan Rengganis aya wawacan Malik Syekh Binjai aya wawacan warna-warni teh laguna teh aya lagu kidung aya lagu pupuh lagu alkinanti asmarandana jadi belum ngaranna teh kadieuna lamun sedunia santri nyata ku para ulama teh diwarah ganti dina sajarah 7 poe dina waktu dulu nepi ka ngadaguan naon nyukuran teh pake marhaba kitu ganti ke marhaba nagantian naon nagantian belum nagantian kalau buku naon ku marhaba itulah jadi hubungan antara nyukuran jeung naon marhaba. Jadi masalah nyukuran hakikat nama tidak ada hubungan dengan naon. Masing-masing hari-hari kan geus meunang naon teh, meunang ngaraci, geus meunang nyetelkeun saking pinterna ulama baheula teh kitu. Ya, jadi naon? Jadi budaya. Teu sah we nyukuran teu make naon. Padahal nyukuran mesti make marhaba teh. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala habibika sayyidina Muhammad wa barik wa sallim amin. Allahumma rabbana fa'na bima 'allamtana wa 'allimna alladhi yanfa'una. Alhamdulillah ala kulli hal wa na'udzu billahi min adzabil nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam bi sirri al-Fatihah.